nyeri awak amat inya. Eh, eh, dong olahraga ya awak ya. Aneh budak ya, ada balap lompat sekali lah. Oh jija, cendinya nongol ya. Wih budak kayak di kidul ya tuh. Rame amat nih kena naonnya. Kayak kan mulai ada olahraga ya. Ngeri ya. Kira-kira ada kan mulai budak dadak balap lompat kayak ya. Pengen aku nih awak ya. Budak punah. Woi, tadi olah sekodong. Naon bah? Udah, ayo ka ditu lah nyamperkeun. Nang duit meureun ayo lah. Jika kalau gua nanti coba gerak ka dieu. Gua panira. Para sarasa teuing. Heuh. Atuh sabar hati-hati, nyak lompang yo. Naon kitu bah? Pada duit kitu. Mere duit, aing kita gablek duit. Diajak balap lompat ku aing daek, aing nyeri awak yo, hayang ngeunah teh ya. Menang moal jeung ngelawan aing. Waduh, lele gegen. Ngomong-ngomong moal meunang ngalawan aing. Siap aing mau ulah-ulah karak lompat. Nek ngising ge balap ngising siap. Di mana tempatna? Di nu lega nyarana ulah nu sempit jeung aing mah. Gaskeun. Siap. Lain, letik. Itu berarti itu tuh. Nu lega tuh lega. Ayo. Ini sih orang di dia yang. Ieu mah deket teuing jeung. Ayo ke belah lega tuh, itu. Itu. Tuh, separo nonton ka ditu tuh. Iya, nu jadi wasit saurang. Siap gerak, siap gerak, siap. Ayo gendut. Oh, siap, yuk. Ah. Siap, mulai. Ya kita ngil amat ya. Oh, orang menang ya orangnya. Akan ya bola. Akan. Aneh eleh. Gimana? Masih mau lawan gua? Aduh, ampun bang. Aduh, eleh ya, ampun ya. Maaf bang ya, saya udah kalah doh. Oh iya. Salaman heula ke orangnya. Ya gitu. Maka nolo macam-macam jeung aing kita balap lompat. Pegusan orang menang lah pasti. Geus lah enak balik we lah. Lawanna mah lemah jasa aing mah teu kuat. Dasar sial.